Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mojang geulis bagian ka-8. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mending dek diselok we bienotna datang tu bienot mah nyahoan kana laku lampah neng 4 teh sabab nu sok kaanjangan jeung batur ngobrol sarasiahna teh iwal ti bienot Mahmud gancang dangdan ku papakean nu basajan pisan tuluy katepas nepungan heula pasudia maksudna rek bebeja pedah rek indit-inditan reka mana mud geus dangdan geuning waya kiwari tanya pasudia nu harita keur ngabaheuhay dina kursi. Nu mawi abdi teh bade kadinya heula kare rencangan di Siliwangi. Bilih ama dedepeun abdi teh sejawa wartos. Reka Siliwangi mah nyajong wae atuh, tapi ulah lila-lila teuing lantaran ama aya perlu. Kahijina boga picaritaon keur Mahmud sorangan, kaduana ama rek indit-inditan deui. Pisaureun naon kitu ama? Jig wae lanan rek indit mah ari penting nama nu kacida ieu teh mangga wae atuh ku ama carioskeun ayeuna bilih kalintang penting nama sawios abi moal wakamios. Mahmud ngarasa panasaraneun kayak atuh dagoan di dinya dieu heula keundai sukeneh ieu moal lila nu rek dicaritakeunana oge mangga ama kieu geura lantaran ama teh boga maksud hayang ngarepokeun hidep ka putra kaponakan nu disebut kaponakan teh nyaeta alona Pawira malah cek nu dareukeut di dinya memang gelis kaponakanana teh ngan ama can kaparangan panggih kamari ama papanggih jeung Pawira basa keur dipanglalajoan di hareupeun panglalajoan soteh ama mah datara lalajo nya di dinya pisan di Siliwangi ari jeung Pawira memang ama geus kenal lain sakatiga ari pek teh make jeung aya harewos ka ama pokna teh kieu wartosna aji kagungan putra pamagat nu parantos sumedang remaja putra ku ama teh dijawab bari rada kaget nah bade aya pikeun saeunaon kitu ari pokna teh nyaeta hayang bebesanan cenah ngan lain putrana ku anjeun ieu mah sakadar alona atawa kaponakan tapi sanajan kaponakan basana mah teu asa kaponakan sabab kacida dipikanya ti leuletik ari ngaranna Neng Parinah ari rupana mah ama ge can nyaho tapi nurutkeun beja ti babaturanana Pawira ngaharewos ka ama geulis cenah moal teu panuju jeung deui ari kana kabeungharanana mah Pawira teh ama ge ngaku lain beunghar memeuesan ayana di Pawira kakara 3 poe cenah da kamari atawa ka tukang mah Neng Parinah teh nuturkeun ibu ramana di kebon jati ngan teuing lebah mana-mana nama di kebon jatina teh tah tibatan mikiran Patimah awewe teu bener mah mending Neng Parinah puguh turunan hade moal gagal bisi teu percaya kana omongan ama leuwih hade isukan jeung ama urang kaditu
lamun bogoh pek ngaharewas di ditu teh ka ama sakalian urang tarosan ngarah sugemaha teh tak sakitu we bejati ama mah cek pasudia bari semu nu marah mai. Oh jadi kitu ama rupina moal tiasa nampi tak acan katinggal ku abdi rupi serang kaayaan mah. Jawab Mahmud, nya nu matak isukan mahayu urang kadaritu lantaran ama ge geus janji ka Pawira teh yen poe isukan rek datang kira-kira tabuh 8 isuk-isuk. Insyaallah ama enjing matang tos abdi oge hoyong ngabuktoskeun heula ceuk Mahmud bari neuteup ka pasudia. Nya syukur atuh hari kitu mah malah ceuk pangrasa jeung panyawang ama mah moal teu panuju sabab kamari teh jabati aya beja ti babaturan Pawira yen gelis Pawira ku anjeun nuduhkeun kana hiji gambar nu aya dina buku bacaan gambar jilidna. Di dinya teh dina gambar jilid aya hiji awewe parawan keneh nu keur dipaksa ku dununganana mun teu salah dina buku roman Sunda nu judulna teh naon teh lah sok gancang poho ari geus kolot mah keke Wanoja Gunung tah buku eta kungsi maca atawa acan buku Wanoja Gunung gerapek tengetan gelis rupana teh ceuk pasudia. Oh sumuhun ama kantos abi oge maos buku eta teh leres gelis nu mawi dununganana kabungbulengan oge jenenganana teh Wiwin ceuk Mahmud bari ngabayangkeun rupa jeung potongan nu kungsi katingali dina gambar jilid buku Wanoja Gunung. Hate Mahmud dadak dumadak nyeblak sabab ari gambar Wiwin dina buku Wanoja Gunung mah pirupaeunana moal teu mirip jeung Neng Empat. Tah geuning nyaho malah mun bisa mah ayeuna meuli bukuna ka toko ama ge hayang maca kumaha eta teh lalampahanana ceuk pasudia bari semunu marah mai pisan. Mangga ama abdi bade meser ayeuna abdi permios heula bade kare rencangan sakedap da moal lami ceuk Mahmud bari jung nangtung jeung bae ka ditu kadenya ulah lila teuing ama perlu indit-inditan sabab di dieu eueuh deui batur bisi aya tamu nu penting. Pasudia bari hatena ngemplong dumeh anakna moal mikiran teuing Neng Empat sabab Neng Empat mah nu manehna ari terus terang da ka anak. Mahmud inditna teu make motor lantaran dina maksudna oge rek rerencepan ka imah diinot nyilidik kalakuan Neng Empat. Keur kitu sainditna Mahmud kakarawe meureun saparapat jamah kurunyung pasuratan mawa surat keur pasudia. Punten, ieu serat kangge Bapak ceuk pasuratan. Oh nuhun atuh ceuk pasudia bari nampanan surat sedang pagawe pos mah ngaleos deui indit da adatna pasuratan masuk gagancangan lantaran loba deui burueun. Barang diilikan alamat pengirimna tetela ti Neng Empat di Jalan Kebon Jati. Geuning ti si gelis ieu. Duh, naha mani asa gok jeung nu nyuratanana wae. Gelis buah hate engkang. Kakara ieu nyuratan. Mun angkat we ka dieu nyalira meureun kungkang di kaulaan. Ceuk pasudia gegeren dengan sorangan bari marah mainakara. Dibarengan kuting kalaleperna leungeun jeung ting sareblakna hate bungah pacampur jeung panasaran kana eusi surat. Pasudia berewek mukakeun amplop suratna dikaluarkeun sarta terus dibeberkeun. Bus kacamatana dipake dayagdag dina kursi maca surat bari ti kerung-kerung bae. Eusina surat ebreh kieu. Kebon Jati, Bandung. Kahaturkeun Bapak Sudia nu linggih di bumi. Kalayan hormat. Hawiosing ieu serat abdi pun Fatimah ngahaturkeun samudaya kahanjeluan rehingna perkawis babadan tenan salira sareng pun Bapak teh. Tina hal pertikahan kalintang abdi ngaraos handeueulna. Margi sakawitna pun Bapak teu aya babadan tenan heula sareng abdi. Nu padahal abdi teh teu acan ngemut-ngemut kana gaduh rabi, masih keneh resep lalagasan. Malih langkung ti kitu abdi teh bade ngeureuyeuh milari ilmu panemu heula. Kadua perkawisna pun Bapak sareng pun biang teu aruningan rehna sateu acan aranjeunna nampi salira Bapak. Abdi parantos gaduh hiji rancana nu langkung ti payun. Kukituna mugi Bapak ulah jadi rengat panggalih. Rupina pamaksaan Bapak teh gagal. Atuh ayeuna mah milari bae nu sanes nu langkung ti abdi. Abdi mah sanes teu bade manutan nanging sakumaha nu ku abdi disanggemkeun ti payun dina serat ieu. Mung sakieu pihatur abdi
Sakali deui bapa mugi kersa ngamaklum tina kalepatan abdi sinarang pun bapa nu kirang waspaos. Wilujeng milari deui nu sanes kalayan ka abdi sareng kapun bapa miwah pun biang bapa kedah ngangken hiji sasaderekan. Wassalam abdi Fatimah. Reup geuneuh rai pihas nu antukna surat dibebetkeun kana meja jeung nangtung bari gagablig. Urang asem teu sangka si Fatimah bakal ngabedokeun. Ieu mah nu kitu teh bapana moal salah. Nah atuh bapana jeung indungna make narima kana panglamar aing. Hana sagala bro, sagala dibikeun, ka baju-baju dibikeun, kopea sababaraha hiji, unggal ka imahna, rokok gudang garam, jeung maskot tara saeutik-eutik. Jaba duitna keun dek didatangan ku aing tah bapana teh, dek dipenta deui kopea buludru hideung teh. Bongan teu tulus ka anakna. Keun sia dek dipenta deui geura padudan Denhill teh. Da mere sotenan kapak Suganda dume hayang ka anakna aing mah. Urang asem. Pasudia gagajelik bari kacidang ngambakna rei deui inget ka Mahmud. Tah si kasebelan teh deui Ki Mahmud. Ayo ngagoda pi pamajikan nu jadi bapa. Teu nyaho yen eta teh piindungan maneh. Moal salah kagoda ku Mahmud atawa memang nu disebutkeun ku si empat aya rancana ti heula teh ka Mahmud. Wah, tibatan kudu nempon nu jadi anak kawin kaempat mah. Ku aing kajian rek dipaksa dikawinkeun ka Alopawira. Buru-buru geura jool Mahmud, geura datang ayeuna keneh rek dibawa ka imah Pawira. Pasudia kawas nu kaedanan beungeut eceuy bibirna ngocomang tungtungna leng uleng pipikiranana sarta terus cimak-blak dina kursi bari ngalamun ngarap-ngarap datangna Mahmud. Hatena teu boleh jengkel mun seug lain ninggang dikolot jigana hayang kumaha boa. Langit cedem dadak-dadakan mega mendung semunu pasusun-susun jiga nu sungkawa hate atawa terusing rasa bakal papanggih jeung katugenahan atawa kacilakaan. Mahmud nu kakarajol pisan datang ka jongkop paranti dagang roko nu biinot netep bari pokna. Aden mulih ti mana wae atuh aden teh parantos 2 dinten teu aya tepang sareng bibi. Numawi abdi nuju tararaos awak abdi teh nembe ayeuna tiasa maksakeun ka bibi teu aya sanes hoyong tepang sareng Neng Empat. Hanjakal den anjeunna teh nuju teu aya di bumina mangkukna oge pasosonten mios duka bade kamana nama tembal biinot bari rada dumareda jiga nu mangkarunyakeun kanu hayang papanggih. Baruk mios nah atuh teu aya wartosna ka abdi. Hanas abdi sawengi tadi teu weleh emut bae. Nya atuh maksakeun sanaos bari jeung tararaos awak oge ka dieu. Kumaha teu aya pesenan itu ieu? Ceuk Mahmud bari ngahulang hatena hanjelo. Ieu wae aya oleh-olehna opak bodas kange aden mah. Geura mangga. Ceuk biinot bari ngasongkeun amplop tayalian surat ti Neng Empat. Ku Mahmud gancang ditampanan bari hareugeun. Teu talangke surat gancang dibuka serta terus dibaca bari diuk dina bangku. Ari breh teh eusina kieu. Kahatur kalanggahing jeung Raka Mahmud. Kalayan sembah hormat. Sanaos bari teu kiat ku Cipanon nu murubut teu aya kendatna. Abdi kapaksa midamel ieu serat. Tawis kagagelan sinarang wawakil lisan tinu nuju nandangan Brangta. Engkang nu sae manah mugi engkang kersa sabar sinarang kaweningan galih. Rehingna abdi teu tiasa wawartos heula ka engkang sawaktos bade mios. Kitu deui rupina bae hubungan urang teh kangge samentawis urang putuskeun heula. Nanging engkang ulah seueur teuing ngantos-ngantos atanapi ngaharepkeun abdi. Abdi mah margina teu acan tangtos. Ayeuna mah sumangga milari deui wae anu sanes. Kamana abdi mios engkang teu kedah uningan. Sakieu bae ti abdi nu nuju Gandrung. Wassalam Fatimah. Satamatna maca surat kacida pisan Mahmud ngajenghokna dadak-dadak ngarasa lungse. Bumi alam asa muter tungkab titingalian. Duh jungjunan tega ka engkang ngantunkeun. Nah naon atuh dosa engkang kaempat teh. Sareng naha kunaon panglunta ti bumi. Ceuk gerentes hatena baring nyalangkrung Cipanon. Den ayeuna mah ulah kapalangnya sabar bae. Margi moalami deui oge bakal patepang. Nanging ulah diantos-antos.
bakal tiasa patepang rabi da anjeunna nyaurkeun moal kagungan caroge ceuk biinot bari milu cuma limba. Kitu nyaurkeunana teh bi. Sumuhun den di dieu pisan sasawuranana ge tembal biinot. Pati mah bener ngan saukur ngawawaas wungkul ka engkang teh. Nah atuh engkang kamari rek lunta ka Jakarta make nyusulan ka stasiun. Leuwih teh eta nah kapan empat teh rek boga salaki tereh kawin. Nah memang empat teh ngarasa kagoda atawa kaganggu ku engkang. Kapan cek engkang oge mangga bae bade nikah mah. Di kapan yang empat nyaurkeunana bade nikah minggu payun. Sareng saha eta teh menawi bibi uninga Mahmud nanya ka biinot hayang nyaho yen saha pisalakieunana teh. Laras eta oge den nanging kumargi anjeunna teu kersaeun da saurna palai ka aden teras pundung ti ibu ramana. Oh, dupi picarogianana saha? Nuku bibi ka kuping mah nyaeta hiji pamegat parantos rada sepuh. Nya kengeng disebatkeun sepuh nu mawi anjeunna teu patos kersaeun oge. Saurna mah duda jenenganana nu kacatet ku hate bibi mah Pasudia urang Pasir Koja. Pasudia Mahmud mani ngahulang sarta ngagebeg yen taya deui ngaran Pasudia di dinya mah Iwalti bapana. Nah nya kitu mun nya teh asa piraku kapan saur ama Patimah teh awewe lenger. Kumaha dadag pangadagna sareng kumaha sok rajon sumping ka dieu tanya Mahmud. Kan tenan malih sok kana sedan nu pulas hejo ka dieuna teh sareng dedeganana pendek agung patuanganana ge agung deui dina pamunteunna aya ceda saeutik palih kiwa. Oh muhun kitu tetela eta teh ama paingan basa kamari papanggih di stasiun waktu aing babarengan jeung empat ama beda pisan paromanana. Nah atuh ama sanes terus terang kanu jadi putra piraku abdi kedah ngaluluhuran ka ama. Ama ngawonkeun talajak neng empat paingan anak kitu mah. Nah den uninga kitu ka pamegat eta teh biinot nanya dumeh Mahmud ngahulang. Oh asa-asa abdi tadi asa kenal asa henteu. Bi teu lami atuh abdi bade mios deui ka rerencangan ceuk Mahmud padahal rek buru-buru balik. Kincid Mahmud balik sarta di jalan toleh nyarita dina hatena. Lamun kitu mah ama teh bet kawas budak ngora laku lampah ngongoraeun hayang kaparawan sagala rupa. Keun bae sidik neng empat ka aing teu daekeun mama gancang ninggalkeun oge. Ayeuna mah hitung-hitung rek ngadoja ama bae hayang nyaho rek hade rek goreng rek geulis rek teu geulis neng parinah alona pawira ku aing rek disanggupan ka ama yen satuju buru-buru ditanyaan sarta rek dikawin. Cing kumaha ama ngajadikeun ka Patimah atawa moal. Teu sabaraha halilana Mahmud geus datang ka imahna kasampak bapana keur ngalamun. Tah geuning datang. Ayeuna Mud sanajan Mahmud rada asa-asa ayeuna kudu pisan indit ka pawira di jalan babakan Ciamis lantaran ama hayang gara puguh boga minantu ceuk Pasudia teu tetep pasini deui. Sumuhun mangga ayeuna oge ama malih abdi satuju pisan. Tibatan abdi kedah nikah ka Patimah nu sakumaha kasauran ama teh yen eta teh istri teu leres kangge naon atuh teu leres mah bilih aya mamalana ongkoh deui sok sieun katuluskeun ka anjeunna ari abdi teh enggal nikah deui ka anu sanes mah isin temenan ku batur ongkoh ditampik sareng dipoyok diawonkeun akhirna abdi ngeureuyeuh ka anjeunna atos moal bade ka Patimah sawios ka kaponakan pawira teh we ceuk Mahmud ka bapana. Pasudia ge rada ngalius dumeh aya kecap Mahmud kitu teh asa kasindiran. Tah hayu atuh ayeuna bae ceuk Mama Sudia bari jung nangtung. Mangga ama nyenak sedan kitu. Mawa atuh moal disebut jelema beunghar ke ku pimitoheun Mahmud ari teu mawa sedan mah. Da ongkoh urang mah jeung nyana boga geuning batur mah hayang kapeto jalma beunghar ku kabogoh jeung pimitoheun teh dibelaan nginjeman. Leres atuh ama supados enggal nya hayu ari motor kumaha moal dibawa. Ari ama kapan bade nyandak sedan nah kedah nyandak deui motor. Matak naon api-api mogok di jalan terus tangkelkeun di tukang dina bujur sedan
kapan dobal ta kaciri teh gerak urang jalma beungharna ceuk pasudia lah sawios ama nyasat atuh kapan sur ama bade ngilari piminan tuan teh ka istri nu sajati sanes ka istri nu pidunya malih mah urang cobian ulah-ulah acan nyandak sedan urang kana beca we kumaha kintena keresaeun ih bodoh Mahmud mah awewe ayeuna mah kudu kitu atuh da teu butuheun kudu pakasep butuheun sotenan ku si loket ih sok ngaco mangga atuh ama sawios motor mah kantun we nya yeuh atuh pasudia jeung Mahmud gancang arindit bus kana sedan nu geus sayagi di pakarangan teu lila paling saparapat jam maranehna nepi ka buruan Pawira terus pamit asup ka nu boga imah ai sudia mangga calik mangga Kang ieu sareng pun anak deui tembal pasudia terus asup dituturkeun ku Mahmud ieu putra teh uluh geuning ngenalkeun atuh Den atur nuhun sami-sami abdi pun Mahmud tembal Mahmud bari silaturahmi oh haturan sumping istrina Pawira ngurunyung ti pawon nuhun ibu cek Mahmud miheulaan bapana serta lentong nakra ieu teh Den Mahmud teh istri Pawira bari nyamperkeun sumuhun ieu pun anak teh nyaeta Mahmud tembal pasudia hatur nuhun atuh ditepangkeun tembal istri Pawira bari netep muji ka Mahmud cek na hatena paingan atuh da mani ganteng kieu kasep geuningan ieu teh dibujang enggalna bae nyaeta eukeur mah pribados teh nampi babadan tenan ti salira akang kabubuhan ngarumaoskeun gaduh anak parantos sakieu dewasana ari kasebat dewasa nya kedah rimbitan teu aya sanes nu dimaksad ku pribados kalayan jenisna kalintang satujuanana mung katuang putra teh sanaos ieu pun anak teu acan pisan patepung lawung paamprok jonghok sareng tuang putra kumargi ngemutkeun reh aya patalina sareng wedalan salira akang nya kalintang satujuanana teh da nyaeta atuh teu aya deui kangge batur kumbuh dina ngolah rumah tangga mah mung sakedahna kahiji istri nu sae ati kanana cek pasudia teu karana dililakeun depok bae nyarita kitu lantaran geus asak badani jeung Mahmud yen Mahmud aya kasanggupan rek alus rek goreng oge nurut kana kahayang bapana alhamdulillah kalayan hatur rebu nuhun kana sanes kanten pamaksa dan salira rai boh aden pisan rehna kersa milolehengkeun ka pun anak nu hina laib turu bodoh kukituna ari sabagi akang mah mung sakadar kolotna nya sanaos kasebat alo oge margi ramana mah masrahkeun ka akang ayeuna mah langkung sae urang tarwas bae jinisna cek Pawira bari ngareret ka Ibu Wira miwarang nyauran putra kaponakanana sae atuh eta mah kumaha akang cek pasudia teu lila kurumuy teh putra kaponakan Pawira diiring ku Ibu Wira kapatengahan pasudia jeung Mahmud patih jaranghok sarta kitu deui putra Pawirana yen anu disebut Neng Parinah teh nyaeta Neng Empat Patimah teh nu kabeneran aya di Pawira keur nitipkeun diri dinu jadi paman pasudia calangap bari olohok sarta pok nyarita teu sangka satungtung buuk geuning nu kasebut Neng Parinah alo Pawira teh bukti nama Neng Empat Patimah atuh kacida pasudia ngajonghokna panon molotot mata simeteun rei beungeutna beureum kitu deui sanajan Mahmud teu nyangkaeun bakal patepung di dinya jeung Neng Empat rada oge manehna kageteun lain ti eta manehna boga rasa era ku Neng Empat yen boga maksud nanyaan kanu sejen sedang nu disangka awewe sejen teh Neng Empat pribadi kutan 4 kurang ajar lamun kieu mah Pawira ngabobodo hanas ku aing rek dirangkepkeun jeung Mahmud nyana 4 mah teu sudi najis kapan aing pisalakieun anak 4 mah wah ku aing rek dibolaikeun sanajan Mahmud geus ngagugu kana caritaan aing waktu di imah mana manehna daek rek dikawinkeun kanu sejen oge cek gerantos pikir pasudia Neng 4 gek diuk dina kursi gegeran ibu kanan nyaeta istri Pawira tah ieu Kang Punalo teh sumangga supados uninga
Saya ditaros ku akang bae kumaha sami hentena sareng pamaksa dan tuang putra cuk Pawira bari nyerengeh serta nunjuk ku jempolna kaneng 4. Ae Pawira, anak itu mah Pawira teh main sandiwara ka akang. Buktina nah make disebut parina kapan buktina mah 4 nu lain sakatiga akang ge wawuhna jeung 4 teh cuk pasudia semu ambak. Atur 1000 teu jadi bendu panggalih margi telepat sanaos abdi sareng bibina nyebat Parinah teh namina pisan nuju alit sedang abdi mah da kabiasaan nyebat teh Parinah bae teu biasa nyebat Patimah atanapi 4 kitu nu mawi tadi atanapi kamari ku abdi disebatkeun Nyi Parinah cuk Pawira bari nyerengeh. Sae ari kitu mah ditampi ku akang kalawan pun anak kana sanes kanten cariosan Pawira. Nanging saur basa kolot teh mah akang sareng pun anak tidorompok sawengi tadi kenging nganiatan nu sapanteng-pantengna kalawan teu tinggal tina perhetangan talari karuhun. Akang sareng pun anaknya ieu Mahmud niat bade narosan teh kanu kasebat jenengan Parinah sanes pisan ka Patimah ku kituna bilih lepat pingkeunana kangge akang mundut deui sarantos 2-3 dinten nyaeta supados akang sareng pun anak tiasa nganiatan deui sareng memperhetangkeun deui waktosna kahartos ku Pawira kalayan Ibu Wira oge pangintennya cuk pasudia bisa nyieun alesanana teh kitu deui Mahmud teu boga curiga ka bapana nu lain-lain tapi dina pamikir Mahmud tangtu bapana teh teu doaeun ka Patimah sakumaha nu geus diceritakeun waktu di imah beurang peuting yen manehna ku bapana dicarek ngawin 4 sabab cenah awewe bangor ku tina kituna Mahmud bati main panon we jeung neng 4 bari padating sareblak hate. Paraosan abdi mah Kang terjadi pamengan sanaos tadi kagungan niat ngalamar ka Parinah oge ari ayeuna kauninga ku akang yen 4 Patimah margi dajalmina ieu keneh mung rumaos abdi lepatna teu tataros heula kanu jadi anak manawi teh neulah keneh we Parinah teh cuk Pawira semun rada eraeun dumeh boga rasa disalahkeun ku pasudia tina soal ngaran. Leres Pawira sanggem akang oge hal eta mah teu jadi sawios-wios mung nu jadi kaabotan kangge akang mah ku niat sareng perhetangan tadi waktu sebade mios tina jenengan sareng panginditan ku akang di etang disurup sareng etang-etangan para sepuh baheula upami ngalap jenengan neng Parinah mah memang dinten ieu pisan saena teh numbuk dina manis ninggang dina dinten pangrepokna watak panyawangan anak ge Prabu Suyudana nu saur sepuh mah bakal lubak libuk loba rejeki sedang upami benten deui jenengan margi jenengan neng 4 Patimah parantos neulah langkung tiku 40 jalmi atuh kedah benten deui perhetangan boa-boa kedah dinten pageto deui panginten saena teh cuk pasudia teu eleh siasat sedang hatena mah kacida nyungkelitna ti peperakat hayang ngaraka beka Pawira kuasa dilejokeun. Ya atuh Kang ari kitu mah sanaos abdi oge teu bade ngalalangkungan sumangga bade iraha-iraha deui mah mung mudah-mudahan sing ginanjar wilujeng kalayan parangna cuk Pawira bari semu handeuleun. Tah kitu geuning kahartos ku Pawira oge nya atuh ari parantos kieu naman akang teh moal lami dumeheus margi seueur deui ka peryogian nu sanesna enjing pageto akang tangtos dongkap deui ka dieu cek pasudia gancang pamitan rek mulang dumeh teu kuat ku piambekeun. Mahmud hatena bati deg-degan sarta ngocomang sajeroning batin. Nah naon atuh maksudna 4 teh bet hayang ditanyaan ka imah ieu lain ka imahna ongko ama teu satujun ka 4 teh oh kaharti ayeuna mah jadi lamun ditanyaan ka imahna moal dirujukan ku kolotna sakumaha caritaan manehna nu geus dicaritakeun saban panggih saban datang bingung kaya kieu mah kitu deui neng 4 hatena nyeblak ngadenge yen pasudia rek ngabolaikeun maksudna dina poe ieu sedang kumanehna dihaja disandiwarakeun supaya kahontal cita-citana. Kang Mahmud nah Kang Mahmud teu tiasa tanggal jawab kanu jadi rahmat. Duh Kang Mahmud cilaka atuh kumaha upami abdi cios ditikah ku tuang Rama
bisa kumaha teuing salira bakal nandang kanyerian. Ceuk gerentas hatening 4 bari tungkul sakapeung dilak ka Mahmud nu ampir bareng-bareng bae jeung dilakna Mahmud kaneng 4 atuh 2 nana batiting seredet hate. Jadi akang teh bade mulih bae ceuk Pawira. Sumohon margi seueur bujengan deui nu sanes kapaksa teu tiasa lami ngadeuheus. Hayu Mud urang balik. Perkara ieu mah hidup geges nyaho ti kamari keneh lain pasudia nerangkeun. Nya atuh mangga Kang ari moal barang tuang heula mah. Kapan itu ibina teh nuju kaprak-kaprak ceuk Pawira. Atuh nuhun pangasih mah ku akang ditampi. Namun kumaha atuh da akang teh seueur keperyogian deui. Mangga Pawira, Ibu Wira dikantun ku akang. Mangga Kang. Aden oge bade mulih wae. Engke we atuh aden mah di dieu amengan heula ceuk Ibu Wira bari norojol ti pawon. Sumuhun da ieu ama ceuk Mahmud dina hatena mah hayang manehna ge ulin heula di imah Pawira da puguh hiburanana geus aya di dinya ngan kumaha da sieun ku bapana. Lah balik we Mud da amar riweuh di ditu taya nu ngabantuan digawe ceuk pasudia gancang pisan magak anakna. Waktosna kabujeng se pamirsa. Aduh duka bakal kumaha cenah ieu nya pamirsa terasna teh. Mangga urang teras we kitu nya hanca cenah ieu dongeng teh. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.